contohna dicaritakeun ku batur teh kadang-kadang urang mah sok amak sok itunya. Osok itu osok urang. Osok amal tah hari amal datangna tina nafsu. Nafsu mana tuh? Tah nafsuna nafsu imaroh. Atuh urang teh kembalilah kana diri urang. Bisi aya kiceum, bisi aya lisan, bisi aya amal, bisi aya karakter, bisi aya pagawean anu teu akur jeung aturan. Bila mana teu akur jeung aturan, buru-buru urang kudu diistighfar. Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Gitunya tawuran teh nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta istighfar. Sabab sakur perkara bila mana urang kena dosa pasti ada jalana. Mana jalana nyaeta ku istighfar.